nya ari dagang mah kakak rencana sih bah. Dagang heula. Maksud aing mah dagang heula. Lamun teu laku, kare datang ka dieu. Mun eueuh usahana pisan goblok. Rasanya kurang isukan malaman puasa we deui. Tapi suruh kurang angger kieu wae euy. Perubahan. Tuh, itu tempatnya, Bud. Besok daftar heula nya. Lamun geus daftar, tungguan heula nya. Soalna di jero masih kena aya pasien heula nya. Oh, nya. Kumaha ieu, Bud? Bud. Kumaha itu, Bud? Taraweh mimiti ieu teh pasti pinuh. Si hayang ka bagian jero bedug. Kos nu bener wae sih jadi jelema aing. Nya mah ka dukun-dukun keneh. Bud. Naon sih kod lah. Ulah ngabatalkeun puasa aing ya. Itu, Bud. Kurang ngerek minjem motor. Kemana? Arek ngajemput adik ke terminal. Ya seug tuh. Encan dipanasan. Panasan heula. Oh, kalem, Bud. Masalah manasin motor mah kayak ngodir. Yo, Tor. Menarik kiki wae. Menikot perubahan pisan. Tuh, tinggal di tetangga mah. Motornya geus anyar deui. Motor gede deui. Hah, emang maneh masih kena kiki wae? Kumaha rek meuli mobil. Mana kiki kene? Fuh. Bud, geus dipanasan motorna. Kodir banget heula nya. Ing, kamana? Ulah nanya orang rek kamana? Tanya WKT maneh. Penting ti urang kesakeut maneh. Dieu kala. Lain masalah penting terpenting, Ing. Urang geus neangan maneh. Tapi maneh ngajauh. Hingga akhirnya maneh ngaleungit. Sajauhna urang ngaleungit, urang mah mungkin tembus ka langit. Sabarana maneh ka mana sih? Urang rek ka musholah, Bud. Arek numpeun maot. Sanu maot? Si Sajud, Bud. Innalillahi. Padahal kamari masih kena ngalatutut. Ulah katipu ku awak bedegal busekel. Jeung ulah terperdaya ka umur ngora. Sabab kaduana lain jaminan hirup di dunia. Terus menurut mana nu jadi jaminan naon, Ing? Sertifikat yang PPKB, Bud. Geura mangkat, Ing. Geura umumkeun. Aing bung batal puasa poe ayeuna. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Parantos mulih ka jati, mulang ka hasab. Sajud bin sarta. Hampuraeunnya lamun salah hirupna. Sajud coba kurangin salahna. Wajar. Sajud cuma jelema biasa. Al-Fatihah.
Nuhun nya. Kenalkeun. Adi Kodir. Rigen Mang. Sapola ken ya? Karek lulus Mang. Pinter. Berprestasi wae di sakolahanana ge. Oh nya alus atuh. Oh, nuhun. Prestasi naon? Menghitung cepat Mang. Pinter atuh kitu mah. Jajal bud. Jajal beusi teu percaya mah. Sok. Manyang geus urang dijajalnya. Siap, tong ngerakeun aing yeuh. Gedeng ya. Siap ya. 87 dikali 87 dikali 87. 352. Nah, Ini salah jawabannya. Kan menghitung cepat, Mang, lain menghitung benar. Bisa merangkat heula teu? Urang ek istirahat. oh. Nya heula tuh kitu mah bud. Nuhun nya. Gen, urang kontrakan. Bud. 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 Tarawehan moal, Bud. Geus ti heula meureun, A. Apanya? Senang lagi budak. Geus ti heula meureun. Ya itu. Ayo. Kasih tarawih. Ye, nya. Abud mah tadi kodir ka imah jeung si Rigen. Nya mah aya di dieu geuning. Geus hayu, Mang, urang mangkat tarawih. Sok aya duaan we ti heula. Ke urang nyusul. Tanya, Abud mah moal taraweh nya. Yu, Bud, kodir mah. Geus hayu mangkat. Tah, kitu atuh. Semangat. Maksud sia duaan naon eta pake sandal kos kitu? Ame ulah leungit, Bud. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Orang banget gitu. Ulah langsung balik atuh. Urang tahlilannya di si Sarjut. Keupan ieu eka ditu, Kod. Bareng atuh. Ieu pan keur bareng, Kod. Kudu di ais ya duaan ku aing. Geus buru, ayo. Ayo. Aneh kunaon, Ning? Nyari sirah, Bud. Nyari sirah kunaon? Bisa dari tah. Udah aku tuh bang ada reta nyari sirah ah. Coba deh, Bud. Dahna di dinya. Jangan hari pagi, Bud. Nyari sirah kan, Bud? Bud! Reka mana? Dan sampah? Nah, ajakan atuh adi urang. Duh, tibang ek micen sampah, Kon. Hih! Sekalian ajakan pupu lilingan. Ambe apalin lembur ieu. Jadi ngarepotkeun aing. Ajeng sia we tuh. Hih! Pan kodir motorna. Yo, Bud. Berbuat kebaikan di bulan puasa besar pahalanya. Besar, Bud. Geus barayu. Nah, ayo Gen, sok Gen. Bawa Bud ke duput lah. Ya, kumaha punten.
Lamun bisa mau balik deh, Bun. Bician tuh. Tadi mah orang deketin datang mah.